Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di Indonesia, memeluk sebuah agama merupakan sebuah kewajiban. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara diberi kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dalam perkembangan saat ini, agama semakin hari terasa semakin hilang dan tak bermakna. Orang cenderung lebih banyak melupakan ajaran agama yang ia yakini. Terus bagaimana jadinya kalau agama sampai hilang dalam diri manusia? Itu dia topik yang akan kami suguhkan untuk Anda pada hari ini. Jadi, ambillah secangkir minuman favorit Anda. Duduklah dengan nyaman dan mari kita saksikan video selengkapnya berikut ini. Semoga bisa menambah wawasan dan inspirasi untuk Anda. Dan selamat menikmati video ini. Bro, Duduk, kasih leres. Anu geus jadi buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan. Tak geni. Anu geus jadi idola para santriwan santriwati nu aya di dieu. Laras bulan. Yap kaharep diukna kasep. Siap. Kaulah nun. Eyang. Tapi no damel nampi kana pembage kalayan unjuk sumangat. Ngahaturkeun semasungkem konyuk panjenengan pangresa eyang. Dah. Eta pake gumujeng. Ditarima pujastuti hidup kukula. Laras. Kalihna perkawis hapunten tina naon pihak kalepatan. Serewet sareng sajabina atuh saling maklum kasih. Kandenan bulan. Jadi hate. Kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hidup. Kandenan. Salajengna atuh aya pikersaan naon puluh panjenengan eyang kersani malan. Aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun kasih. Walah. Tansah diajeng-ajeng. Yuk. Cobi sepuh. Hai saperkara mah sono dina sajroning hidup tatapa puasa nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucuk ilmu pigesaneun bekal hirup di alam dunia. Laras. Sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung Atuh tangtos. bakal silo Bakal teu beda ti lempang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor nya pasti we ti tatarajong mah kudu tangtos sama rampa bulan. laras pangresa tah ngan wayahna ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh laras kaula nun mun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku Dah. Eta. Timalan kaula nun malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tamahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul Darah balan. pan ilmu teh aya lahir aya batin dupi ilmu lahir teh ieu maca dunya Dah. titek-tek nepi ka beungeh kudu dibaca ta eta teh kitab-kitab anu teu tertulis ai anu ditulis mah geus apa Laras. laras kaula nu ta ieu kitab anu teu tertulis anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo Eta bulan. nu katinggal sareng nu katingali anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan Dah. Laras. gunung-gunung walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul
Sumohon 810 dupi batina balikeun kana diri sorangan dah cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deukeut gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri dah eta sepuh man aropan nafsah teh sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina hirup bakal boga rasa bodoh lain teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit dah eta teh ke ngaleungit wujud lain ngaleungit wujud eta mah turek pulang paling meureun aya ngaleungit wujud mah sarua jeung rek buah paok jadi ngaleungit di dieu teh kudu bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri laras ulah sagala di aku jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan jugjug nepi kana rasa nu sabenerna walah sumohon ayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan sing inget laras kaula nun ari bener teh aya opat bener teh aya opat dah coba hiji bener ceuk pangeran disebutna mutlak mutlak bener saur pangeran mah mutlak geus teu bisa dirobah deui laras absolut eta eta bener ceuk pangeran teh mutlak moal bisa diganggu gugat moal tiasa dirobih deui kula eta teh berlaku keur sakabeh sakabeh insan salajengna kadua bener ceuk ilmiah ceuk ilmu pengetahuan bener ceuk ilmiah teh contona nyaeta panon poe biji di mana tak katilu nama bener ceuk umum mah panon poe teh bijieuna teh tiwetan eta ceuk umum panon poe teh biji tiwetan tapa gedrug jeung ilmiah eta ceuk ilmiah mah panon poe mah teu biji da bumi anu muih sageuning ceuk pengetahuan mah eta oh eta nya bener ceuk umum mah heuda ceuk umum mah cenah panon poe teh jiga biji ti wetan ta rarasaan teh ta eta teh rarasaan padahal rasa nu sabenerna mah make ilmu dah naon nya eta panon poe mah teu biji da bumi nu muih oh laras eta ulah kahartos nya nu matak rek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu wah laras ulanda eta nya ilmu anu baris jadi obor karena batin manusia nu barisnya angan ke ilmu kula ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh didoktrin dah tah di urang teh boh hukum negara boh hukum agama lolobana teh doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris laras teu berdasarkan pengalaman oh seseueurna teh doktrinasi pragmatis cenah dicenahkeun deui beja dibejakeun deui tapi jauh kaprakna laras bukti ku sorangan kapitalis teh nu kitu teh eta teh ta eta
hukum-hukum di negara konstitusi oge geus diruksak Walah, leres sepuh. ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Tak gede. Nah seueur kitu oknum teh lain seueur riab. Siap di mana-mana. Contohna ilmiahna Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna. Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna henteu. Dah. Tapi di mana aya peuteuyan eta peuteuy, hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy. Ari hileud peuteuy tarangakan daun teh. Darapan. Dan teh oge boga hileudna. Darapan. Atawa aya hileudna. Leres. Oh leres. Darapan. Tak ayeuna di negara loba organisasi ormas-ormas jeung sajabana tah oknumna aya bae. Ayah. Oknum pejabat Ayah. aya kitu oknum pejabat lain aya riab. Siap. Burukan ke. Ayeun kapanggih geuningan neangan cara nulian Nulian. ngalihkeun perhatian batur. Mengpekan banget ku saweung. Make jeung aya bunda putri kitu di naon teh. Aduh kateuing dah mah putri. Ngalihkeun perhatian teh. Mentingkeun diri sorangan. Supaya manehna ulah kapanggih teh batur digujang ganjing, Batur dilibatkeun. dimiskinkeun, disangsarakeun. Dilibatkeun. Anu kitu kapitalis deh. Pang ini tanana teh bener ucapanana mah mengatasnamakan rakyat. Wah, Ke rakyat, ke negara. gerbang. Manis, kaitu nama apaan buktina kumaha? Dar. Babacak kaitu nama kase. Wah, Pak Kusut. Ta eta teh pagawean oknum-oknum teh eta. Eta. Ngamangpaatkeun jabatan, ngamangpaatkeun kakawasaanana. Yang lain. Marukana meureun moal ramat kamale mamaan kanu teu mais teu meulem da anu bakal rugi managara jeung bangsa. Sumohon. Eta da panginitanana orientasi na kana kadudukan jeung kana kakawasaan. Laras. Eta sepuh urang. Oh leres. Jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan negara jeung bangsa, Bangsa. Eta heula kapentingan balarea, kepentingan umum. da digaji, manehna teh digaji, na teu cukup. Rupina mah gajihna leutik teh. Aduh. Atanapi panginten tadina digawena sugak sogok manehna teh. Bisa jadi. Hayang kagentian teh meureun. Rupina. Da paling terjelema mah ngararomong mah Cara peta. ngan dina teori boa panginten skripsi na menang meuli ya. Teuing Bisa jadi. Tetep urang. nyaritana mah intelek nyaritana. Telek. Cara peta. Tapi kampunganana pagaweanana luar biasa. Ta eta leungit jati dirina. Da agamana leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa? Jadi oknum. Jadi di setiap organisasi teh aya wae oknumna. Pro kontra, tapi sing inget abeh ngarti ta ieu teh dunya. Dah, cek itu. Ai dunya teh tempat riweuh. Cek itu acan mabong deui dari dunia. Perlu urang ngabasmi nu kitu moal bisa dibasmi. Nah, sepuh teh. Naon sabab dunya masih keneh ngadeg. Doh. Eta. Paling-paling manusia berusaha pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas. Ada nya
mempersempit ruang lingkup kejahatan-kejahatan. Eta da muareng ieu kajadian kieu teh sabab naon? Sabab tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Rek kumaha coba? Pikeun ngungkulanana nu model kieu lintang ti wayahna panginitanana tina diri sorangan jati dirina pangikeun. Dah beres. Anjeun kudu sumpah salaku pemuda. Tulang tongong nagara. Anu sok diperingati unggal tahun. Omat anjeun ulah jadi pemuda anu munafik, pemuda jadi sampah na masyarakat. Sumohon. Mudah-mudahan kaula nun kade. Sing emot karena sumpah pemuda. Malah pemuda sing jadi penegak. Sabab tulang tongong nagara teh anjeun. Benar. Komo terlibat kena narkoba narkotik mah inuman keras jeung sajabana munafik anjeun lamun kitu. Jadi bangsa nu munafik. Pemudanya sampah masyarakat. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung boh inuman keras boh sagarupana. Beres. Penjajahan moral eunteup di negara urang. Laras kaula nun. Karek tilunya bener cek Allah, bener cek ilmiah, bener cek umum. Laras ayeuna bener cek falsafah. Cobi. Bener cek falsafah mah, bener cek falsafah mah tibalik. Udah. Tibalik kumaha? Panon poe teh cek falsafah mah bijieuna ti kulon. Tageni. Ti kulon. Cek rarasaan teu nepi. Cek rasa mah komo. Tadi dia make ilmu teh. Kumaha? Cek falsafah panon poe teh biji ti kulon tanu tadi teh bangsa urang ayeuna budayana geus kaseret. Bangsa urang teh geus poho ngakan kulup taleus, kulup sampeu, dan dihakana hamburger. Hambur duit ger pasea. Benar Fried chicken, Dunkin Donut, hotdog jeung sajabana. Lain ulah beuki mah empek. Ngan ulah poho kana jati diri. Eta artina culdog-dog tinggal iga teh. Hartina eta teh culdog-dog tinggal iga. Ayeuna wanoja geus jadi korban mode. Dibonceng ku motor tempo cungcurunganana musit ka deuleu. Bener musit. Ya musit. Lempang bujalna kadeuleu buuk di bareuman, irung ditiir. Ditiir. Lain ulah empek. Ngan mi HP hate mada pugu hate. Ulah kabawa kudu kitu. Bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya. Budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado landung kandungan lair aisan. Jeung beunghar ku budaya Kandenan. laras kaula nun ribuan budaya-budaya. Sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer. Sanes. Kasohorna bangsa urang lain tina teknologi. Sanes. Tapi tina budaya. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana. Duh. Eta cep Laras kaula nun pangresa tak kitu kasep. Sok geura amalkeun eta ilmu. Kudu berkarya ayeuna mah tih tingali. Baligoh pangeran. Naon baligoh pangeran teh? Karya. Diantawisna gunung. Naon mangfaatna gunung? Komo lamun pinuh ku tutuwuhan. Oh, leras tuh laut. Eta baligoh pangeran nepi ka mangfaat ka manusia nu aya di dunya. Titek-tek nepi ka bengek nepi ka nu mubadir eta baligoh pangeran. Karya heula nepi ka janji manusia anu iman. Moal aya deui anu disembah angin Allah.
kuningal karyana kuningal baligo-baligona ari ayeuna baligo diheulakeun laras gede-gede pagede-gede pakasep-kasep janji we muluk-muluk janji we muruluk sehingga rerenge geuning datang dae ka kampung-kampung adak-adak bageur sakedeung saliwat makula ai geus gek mah jadi diuk dina kursi panculang cileung neangan palingeun kadang-kadang paranjang kokon di sininya paranjang kokon nya oh tak ulah kitu hirup teh wah ulah dicep bisi ngait kana ti koro maneh sabab hukum pangeran mah teu bisa disogok masih cara di dunya lar aya balitunganana ta oknum-oknum anu bisa ngajuamelikeun kana hukum teh ulah lalawora wah dimanfaatkeun geuning karayat nyingsieunan pensiunan motor bodong tewak tebus bikeun deui tewak deui gitu di pulang antingkeun geuningan di pulang anting eta hukum dek dikumahakeun hukum ai ngaran-ngaran penegak mah kudu bener-bener tegak hukum teh kudu ngadek cacekna teh bener mo ulah cieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan salah tungtut eta we eta ngadek cacekna da eta penginten raos aya disogok mata lamun maneh ngakan rejeki panyogok ti batur tuluy dipake maraban anak pamajikan wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan ada katanya anak incu katempuhan tak pentingna iman teh man ka api moal nu kasinggung eyang sasauran kitu alah tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing laras ulah nah saha ari dekeng eyang Allah eta we kumaha upami dipaehan leuwih alus tibatan kahirupan dunia akhirat dah eta jaminanana sakedeung hirup di dunia saliwat hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana dah sing emut teh kan kesan kasep kahyang duka kamana tah tah saur kata-kata abong kena hariring lain nu kuring tapi kagungan nu maha wening haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang ceuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana bos maut teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring kabeh akadeun cacing wala sumuhun sepuh so aya raja nu kasohor di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja kaunga pasar aya nu meuli moal hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna koleras eueuh daya eueuh daya eueuh istilah naon-naon nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongka kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa dah laras sepuh laras kaulanu pek mimitian ku hidup ku pemuda jajaran contohan para nonoman teh supaya malalikir sumpah pemuda buktikeun dina gawe buktikeun dina karya nu terpuji karya ha tenan imalan kaulanu jajaran para pemuda tak kitu kasep ngan pamungkasna amat teh teu oleh melang we ka hidup teh naon melangna sabab hidup sok katinggal ngalamun enggak sok katinggal ulang jantua wae mu sok katinggal ku eyang teh huleung jentul
kawas anu jauh paninengan naon anu jadi pikiran hidup anu jadi kandungan kolbu teh anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon ngaganggu kana kalbu teh sadaya-daya kaula nunyang naon aya taroskeun ngeunaan diri pribadi dah sae ningare rencangan ningali babaturan unggal sasih teh sok sumping ibu ramana anu ngintunkeun dah kangge waragadna kangge barang tuangna tapi putra mamang tahun-tahun di dia teh saha nu ngalongok leres angin salira wungkul nguping cenah kaula teh sanes asli putra eyang dah papan eyang ieu lain bapak tah eta saha Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu eta anu jadi kandungan kolbu ya dah saha kaula nun urang mana sareng kumaha riwayatna kaula aya di dieu yang dah deuh jawab datos dewa disumput-sumput dosa datos dewasa atuh kula padahal umurna mah karek 5 tahun teh eta teh ngantos agung we kula aya orok gogoaran di leuweung baheula oh kitu sepuh keur diriung-riung dek dialag getihna ku kaula disabet ieu budak laras disabet teh dicokot dibawa dicanak kabur disalametkeun tatidinya kaula apruk-aprukan neangan riwayat jelema nu kalengitan orok kapangi ngan teu dibejak oh kapenak lere da kaula kapiheulaan ku nyaah atuh tahantos tosnya teh kulan tuh kasih hog moal disumputkeun ku abah dek dibejak moal dibuni-buni panginten hawatos orok di leuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dek dialag getih Allah ai cenah mah keur tumbal eta teh ceuk eta jurig-jurig dengan ku abah teh dirawuh dipangku di bawah lumpat sumuhun make ajian bayu rota dah leres saipi angin tah tidinya kitu ih marukana sakitu kulan tahun-tahun amat teh tetapa puasa paribasana dah nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh Tirta Kamandalu dah di baluran unga minggu ku eta Tirta Kamandalu no atuh ai salegeneng teh ngageungan kulan hidup teh jadi remaja putra tadi dinya ku aya ku eyang dididik pangarti biasa pangabisa leres seperti tak kitu kasep kanca kulan oh geuningan kumaha nu ngukut budak mah sagala rupi ge kitu panginten kulan ulu mauludin yuladu ala fitro leres yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih sepuh kumaha nu ngukutna atawa kumaha inung bapana dek di Yahudikeun dek di Nasranikeun dek di Majusikeun oge sumuhun eta kumaha nu ngadidik sepuh hag nuhun saha sabenerna hidup teh trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan aduh terus darah biru rupina mah gitu ya isna terus karaton digana mah malah dewa
tisa warga anu ngintunkeun tirta ka Mandalu yen hidup kudu dibaluran ku eta cait minyak tirta ka Mandalu teh. Sumohon. Dewa naon? Dewa Indra. Dah. Teteh yang hidup mun pencakaki mah. Katena. Aduh. Dupi Kangjeng Rama. Ieu riwayatna. Dah. Cobi. Ai bapa hidup teh garwana teh nu di karaton teh aya 2 katambahan ku inung hidup jadi 3. Tak geni. Tilu. Ai inung hidup kakasihna teh Dewi Winungulan ti negara Tasikmadu. Walau. Di inung terah raja ti bapa terah raja. Kiat turunan mah ku eta mah. Bapak hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun nyaeta ku kelong wewe ku jurig awewe nah hidup teh dipaok Dah. digenti ku anak anjing atuh inung hidup teh nepi ka diusirna Gitu riwayatna semua. tah dileuweung hidup teh rek dialah getih dek dialah nyawanya ku eyang disabet Disalamatkeun. dirawu dipangku disalametkeun kitu riwayatna jadi Kangjeng Rama teh kakasihna teh Arjuna. Walah. Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era dengan mika deudeuh ahli mentangkeun panah ajianana oge Sri Weda dan Nurweda Sri Nurwenda Dah. murid kahijina Dorna Terus ka sohor. ahli tembak Sohor kemana-mana Den. taeta bapa hidup teh kasep Teh. nu mata kowe yang ti orok keneh katempo katinggal kowe yang tidak beungeut hidup Aduh. Benten aya pamoran aya pamor anu luar biasa biasa. Da puguh teureuk atuh mah. tah mudah-mudahan hidup munculna di luhur bumi ieu atawa napakna dina Sang Pertewi ieu Dah. Leres. sing jadi anelan sing guna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg anceg dina agama Sing janten panutan ade. sing jadi panutan mun jadi pamimpin ulah nepi ka jadi pengkhianat tapi sing jadi nu amanah Gua mana. Pamimpin. taeta kriteria kapamimpinan teh hiji sidik tablek amanah dupi patona mah keur urusan heula jeung KPK tenang eta oh. Leres. Nuju numpakan sapi. ngajual daging keur meuli daging daging raos keur meuli daging ditotong Caet. Daging gageug. timbalan kaula nu Nya. sinekna anjeun teh sing jadi jalma anu soleh Soleh. sing ngamilik rezeki Amin. nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh Amin. tah ai modalna nyaeta bersih hate Taeta. Dina mana sing bersih tadi. qad aflaha man tajaka bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena timbalan kaula nu sok bersihkeun Bersih. Ulah aya gantar kakaitan. nya ai bersih hate mah jika dia oge heulakeun urang ka batur nyaahan deudeuhan welasan asihan Eta modal hirup mana. malah eyang baheula ditegor ku karuhun eyang
ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema anu cing pada mika welas mika asih eta teh tibalik ngadoakeun teh atuh kudu jadi sangsara meureun pada mikanya mika asih mah cing welasan jeung asihan luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami tuh jadi maneh heula ke di mana maneh eling ka kami bakal eling ka maneh kami di dieu jama nyakup ditek-tek nepi ka beungek universal oh gitu wis gerape maneh heula nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gitu pan pare ge melak heula meureun ke di mana melak heula tah salah panen jadi buah memang ngakal heula cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan eta cenah cikolot mah baheula ka sawarga mah rumit jalan teh loba hambatan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak timbalan sakitu atuh pami kitu macarana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana di Madukara jadi adipati dupi Madukara teh kareh kabana sapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja nage Wahidep Prabu Yudhistira sanes nulian tah lamun dek neangan jati diri tak kayaknya ka Wahidep Yudhistira doh eta leres tanyakeun sabab getihna bodas tah cenah lamun jujur ka Wahidep ngaranna teh Bima eta mah sarena ge tara ngagoler nangtung we Allah eta ararane Wahidep paman-paman hidup mah hirupna teh jalmina teh mah ararane boga keanehan sewang-sewang boga kelebihan laras tah kitu cu geraji jigra ngan Bapak hidup mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan eta cirina teh eta bede pawongan aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi opat ulah kaget tepung jeung eta ngan ulah kaget panggih jeung jelema eta jelema teh salibat rupana teh eueuh nu alus tapi omonganana tapakuraneun rupana mah bisa ceuk urang Indramayu mah jeung cik Cirebon salapan teh pawonganana oh eta teh sarua keneh eta oge filosofina aya leres kaula nun tak kitu kasep sae cirina mah den saha nu kahiji pawonganana ngaranna Semar Semas beuteungna teh buheukeul hideung beungeutna bodas nah aya jelema beungeut bodas awak hideung pan Semar eta teh ngancik dina pasirna Silib aya dina sagarana Siloka numpuk dina gunungna Simul bacaeun beungeut bodas ai beungeut teh gambaran hate coba da ti mangu geuning mangu mah kucupat ngabejaanana sumohon mangu teh manggis nangis lamun cupatna ngabejaan tilu warna 5 di jerona ge 5 cara lepas 5 lamun cupat ngabejaan genep artina ngadek sacekna nila saplasna Semar mah cara ngabohong tapi kaula kantos menakan mangu cupatna genep tapi usina buruk geus lain burukna ulah heureuy maneh mah ulah sanes masalah burukna anger dek buruk dek kena genep dah kajen buruk ai bilangan mah anger laras kaula nun ulah diomongkeun nu kitu mah teu kiat kaula nun eta teh sok banyo jeung babaturanana tak kitu tah eta teh pikiran anjeun teh keur tawaf kuriling ngurilingan dina sirah teh tawaf eling ka dieu eling ka itu eling ka dieu eling ka tereg eureun tadi dinya sanet
anu alusna canat caritakeun pigawe Doh, Pigawe. leres. tawaf kabeh oge makhluk Allah teh tawaf muih Muriling. bumi tak ieu bumi nu diancikan ku urang teh muihan panon poe di tempat ka tempat teh sataun bari jeung bumi na ge muih deui Ulah, Tapi kurang. ta eta mah sapoe-sapoe ting muihna Tapi kurang teu karasa beuih. karasa. tadina pikiran urang oge sok aya nu muih geuning inget ka itu inget ka dieu Iya. oh Terus ras kan itu ka dieu. tah jadi we kahirupan Ras ka dulu. nu matak ulah jauh tina diri ngaji mah Eta. Lepas tina diri mah. hah timbalan kau sakitu we modal ti eyang mah jig atuh hari nya mah rek nepungan anu jadi bapak Sakit oge kacaangan ya. malah hidup teh ayeuna teh keur di teteangan Di pilarian. keur di teangan saha nu manggihkeun budak meureun ayeuna mah geus 5 tahun umurna da ayeuna mah geus dewasa hidupna ge Semua. bakal kageteun itu oge keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teu di aku mah ku ieu Disambung. eyang kedak datang ka itu Leres. Gantenan gue. tapi da kurupa oge da Ah, benar. Tos teh. anjeun teh geus mirip Atos mirip da pugu putrana. boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok da hampir sarupa Sakeureut da pugu teureut. laras kaula nun jig cocoan abah pake aya kuda tuh Sinaon ngaranna teh geuning teh jalan. jig ini anu sok diurus gini ku aya nu ngurusna pek pake ku hidup pek gitu ya aduh Orang dugi tercapai katamplok aseupan ka nyaah eyang heuh pan kitu rupina dinten iraha anu kedah lumampah anu sae waktosna ayeuna waktu nu alus teh saya ninggang dina sabda panita Jeung padaringan kebek ninggang di padaringan kebek mau susah deuleuy. gerajig ini moal susah tenang. waras kaula nun ayeuna rupina bade mios pek geura pilileuyan kitu ka babaturan santri-santri nuliana nya timalan kaula nun da ai kamelang mah karempan aya wae eyang oge ngan ulah poho ke di mana hidup geus panggih jeung kulawarga besar hidup boh ti indung boh ti bapa balik dewe ka dieu longok ih piraku atuh heuh nyata ulah kacang lupa kulitna Ulah juga kuyak Nah. leuwih. ulah nepi ka abus kuya ka leuwih nya timbalan kaula nun ayeuna keneh bade mios kaula nun jig init beralu mampah jeung lumaku Dah, saya. pangdoa eyang edi sagigireun hidup mudah-mudahan angsa damel sapaneja ya kade pikeun gaul hirup teh dinu loba engke jelema mun urang salah geura aku salahna ulah era menta dihampura mun urang anu salah geuwat kudu menta dihampura lamun batur menta dihampura yeuh jimatna hade jelema menta dihampura ngan aya nu leuwih hade jelema nu ngahampura Tuh, sakitu modal eta. Allah. bakal ngalalakon kanca Oh, gitu sepuh. Dah. bakal nying hareupan alam anu pinuh ku romantika Sumohon. Bukan cenah belajar. salah bener Leres. Keun etang-etang neangan sedih seuri Allah. bunga bingung Sumohon. pek Nyiar pengalaman. nyiar pengalaman nyiar luang ti mana bae Sumohon. Saya kurang kali situ.
para santri santriwan santriwati Cinggarupai mililiankeun ka ieu murang kalihan bade miang ngantunkeun ieu pertapan leres pun dirahangan dikan dedeuh teuing babaturan Cinggarupai ade anu sakulah sakoli nya ngadinten ditinggalkeun wah sifat tempatan dek ditinggalkeun ku kaula tempat dididik pangarti diasa pangabisa nyusun ilmu sumohon leres tapi deui ai teh diamalkeun jeung teu berpengalaman dina harti mubajir mubah ulang diamalkeun teh mubadir ilmu teh salah sawios katerangan netelakeun innal mubadirina kanu ihwana sayatin eta eta yen anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan sumohon kedah we diamalkeun ku cenah ieu mah cenah tenan kabeh makhluk pangeran pikeun ngurus dunya eueuh nu ngacung anging manusia jalmi manusia ulang si horeng kasang tukang nak manusia ngacung pikeun ngurus dunya teh leres manusia teh boga gelar mulia oh kitu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan dah ieu rasa ieu leres ayeuna leres kulan subuh di ditu namanya eta Nur Muhammad teh kantenan da moal jadi naon-naon upami teu aya nur anjeunna daya cahaya anjeunna pentingna sholawat teh di dieu aji sumuhun cep aduh luar biasa manusia leres tapi nu mana deh manusia nya di pasar kepercayaan tenan da geuning urang mah ngan ukur media kadang-kadang setan oge bisa ngancik di urang di manusia oh kantenan cekolot baheula mah cenah ai setan teh gedena cenah sagede munding rupana jiga hurang oh gedena sagede kuring rupana ge jiga urang nah nuduh ka urang-urang oh gerapek pecahkan di mana urang keur nafsu teh anu negatif leres tah wayahna eta teh keur diancikan ku setan teh ku setan ketenan jadi urang anu dipake media anu dipake alatna dipake alat leres karaos tetep numawi agama ngabejaan yen anu aya panggupai ti sawarga teh nyaeta nafsu mutmainah mutmainah nafsu leres ngan mudah-mudahan we cing kuat dina jeung hareupan gogoda cocobi rintangan jeung sajabana leres percanten kan yen dina diri urang teh ngapoe geuning perang antara salah jeung bener nu manarot dituturkeun ya di telor we ngadinten kayak gini itu kan sa leres percanten ai kahidup hayang geura tepang jeung Kangjeng Rama jeung naha bakal di aku kaula walah piraku teuing sepan mudah-mudahan tapi da puguh cenah kolot-kolot kaula teh jelema anu geus bararesi hatena sumohon tos kasohor kula wargi salira mah mudah-mudahan nya kan sa leres mudah-mudahan bisa ngaku ka kaula diangken ku tuang rama kula jigana gunung anu cing jalegir di ieu dunya bakal gede ka bunga kaula di mana kaula geus tepung jeung inung bapa kaula tangtos nu dipalar lainna naon kaula marek men tadi hampura lain eta warisan sababi yakin dina ngalahirkeun kaula teh Kangjeng Ibu Paeh Poso sumohon disebutna ge ngajuru juruna maot juruna maot saur paraji mah tenan paingan netelakeun dina katerangan yen Gusti moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung jeung bapana leres yakin surga teh aya dina dampa sampean Ibu Rama leres dalapat kula hei mang anu ngurus kuda ya kari-kari canak kudana kari canak saur Kangjeng Rama eta kuda teh dibikeun ku kaula pikeun halumampa leres mangga Oleh. Kampung Bandung alah patatang Kampung Bandung Bang dibantu mah kacilampani ay urang jungjung aya pamiras kita urang dukung ibu is jungjung kena darajat
kumaha geninganan luhur kenan aku akan balik kumaha nutur kenan kumaseling mah silubai kuring dengan bingung wae Pancasila dasar negara engket kembang merah engket Pancasila dasar negara manggang urang seserangan majengkeun seni kagungan seni Sunda yang tuturunan seni Sunda tuturunan Sunda sawatapan mamah Egi kebon buah Sunda sawatapan Dalam cerita pewayangan dijelaskan kalau ilmu itu ada ilmu lahir dan ada ilmu batin. Ilmu lahir yaitu membaca dunia seperti yang dilihat dan yang terlihat. Contohnya seperti melihat gunung, tumbuh-tumbuhan, sungai, binatang, dan lain-lain. Semua itu yang disebut dengan kitab yang tidak tertulis. Ilmu batinnya kembalikan lagi ke dalam diri sendiri. Nah, anjuran mengenali diri sendiri tersebut dalam agama sangatlah penting. Imam Al-Ghazali menjabarkan, mengenali diri sendiri merupakan kunci untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man aropa nafsahu, pakod aropa robahu," yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dalam cerita pewayangan juga disebutkan kalau manusia sudah tidak ada lagi agama dalam hatinya, akibatnya akan menjadi oknum-oknum yang akan merugikan bangsa dan negara. Namun, beberapa contoh perubahan yang mungkin terjadi dengan hilangnya agama dalam diri manusia adalah: pertama, perubahan nilai dan etika. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Artinya, mungkin orang-orang lebih cenderung mencari pemahaman ilmiah tentang dunia dan menjalani hidup berdasarkan bukti empiris daripada keyakinan agama. Sebelum kami mengakhiri video ini, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mencapai apapun yang Anda impikan dalam hidup. Teruslah belajar, berkembang, dan berjuang untuk meraih tujuan Anda. Kami berharap bahwa video ini telah memberi Anda inspirasi dan wawasan yang Anda cari. Jangan ragu untuk meninggalkan saran dan komentar di bawah ini. Terima kasih atas kunjungan Anda.
dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.